Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Salam salam kita tamis kaislaman sadar-sadar angka dan sasana menjaga puji syukur kali tapak mungkin ditetapkan kalau Al-Ghafur anu alam ini sadar ini berdoa di sana ngalakan merasa dia mengatakan karena sebagian dari orang sadaya bukanlah orang berdoa anu merupakan usaha di tempat di makom di majlis mengenai di tempat asal diberikan karena ini berbagus di Allah mudah-mudahan diberikan karena pertamanan surga amin ya Allah alamin. Lihat semua bersama kemudian amal yang dihadir Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak berbahagia asbabana karena tabiin asbab tabiin. Saya mendengar kasih berita pembelajaran rahmat ketika Nabi turun respon yang syafaat ketika Nabi disebut syafaat menurunna syafaat anu kain agama karena kumpulan saya kabeh ini tertulis di kanjeng Nabi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, masa insyaallah dina saat anu ayeuna sumbeuri manawi kadugi waktos mimawtos mabat jangan rutina dina pangosan kadang-kadang sok dugi ke jam 10 ayeuna paratos 9:30 kira. Dan Allah bina Al-Quran A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana bi hadhil a'ma fa huwa bil akhirati a'ma wa adallu sabila. Saha jalma anu bukti ye jalma nyata di alam dunjana akma hartina lolo. Sajalma anu bukti ye jalma di alam dunya teh lolo hartina teu ningali bahwa mangka di akhirat eta akma lolo. Bahwa bil akhirati bahwa mangka ari itu jalma anu lolong di alam dunya bil akhirati lolong akma lolong asa henteu pantes cek sebagian keterangan masing saha jalma anu lolong eta teh jalma anu henteu pernah maksiat ku panonna bahkan eta dilebetkeun kana surgana Gusti Allah. Tapi nah iya ayat dawuhan Allah dina Al-Qur'an sing saha jalma anu lolong di alam dunyana bakal lolong ge di akhirat. Bahkan wa Allahu sabila mangka sasar jalan. Dua kisah itu kade. Urang sadaya lain lolong teh hartina henteu ningal. Tapi ini ayat sebagian nawan Allah dina Al-Quran nyaeta fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
saestuna fa innaha maka saleresna itu jalma lata mal absor henteu kungsi henteu pernah lolong naon paningalina ningal kalawan katingal anu jelas kunaonna kusocana teu lolong bakal ningal urang contohna anu ageng anu alit anu bodas anu warna-warni kaciri kurang sadayana kusabab naon lata mal absor artina lolong paningalina alhamdulillah itu nikmatnya ya tadi nikmat nu pang ageungna anu dipasikeun ku Gusti Allah nyaeta soca bahkan ayat sebagian katarana walintan ngalungi dipakai ibadah tegungsi dipakai maksiat 80 tahun tuluy-tuluy eta jalmi nyaeta ibadah ka Gusti Allah eta jalmi dilebatkeun ka surgana Gusti Allah dilebatkeun ka surga cek manehanana mah eta teh ladang ibadah anu 80 tahun keur di alam dunya ditaros ku malaikat lamun bahasa maki abdina Allah ari anjeun sabab asup ka surga ladang naon eta anu di alam dunya anjeun bigawe cek manehna ieu teh ladang ibadah kaula keur di alam dunya 80 tahun teu pernah fungsi urang kelak teu pernah maksiat kira-kira urang Pak Ketua kumaha padahal cek Allah mah lain gitu eta teh karena padol Gusti eta teh karena padol kami karena ridho kami karena rahmat kami lain ladang tina ibadah eta kudu kaula asup ka surga teh ladang ibadah anu 80 tahun si kira-kira ibu urang ibadah ti mimiti balai geus dugi ka 80 tacah bujeng-bujeng 80 urang mah kadang 50 60 tahun kadang-kadang urang belang dan kadang-kadang sok ibadah kadang-kadang sok ninggalkeun teu ibadah kadang-kadang tarak maksiat sakapun osok masih kadang-kadang urang ninggalkeun dosa sakapun masok mioge dosa kadang-kadang urang kadituna osok ninggalkeun doraka kadang-kadang sakapun sok migawe doraka kumaha sakitu kade kalimat doraka mah aya leuwihna cek sebagian kade bisi doraka ti indung ba kade bisi awon ka ibu karama gitu sebagian katarangan ridho Allah teh aya dina ridho ibu karama kade urang bisi ayeuna ibu rama netika ngecelakeun si sosa karena manahna teu raos ku putra jeung putrina kade buru-buru menta pangapura bisi henteu buru-buru diampura ku ibu jeung ku rama kadituna paul cilaka eta eta jalmi anu 80 tahun tegungsi nya eta maksiat bujeng-bujeng kaageung sakedik teu sabab dipake ibadah tuluy-tuluyan siang kekeh asupna ka surga teh ladang cek manehna ibadah coba cenah cobaan malaikat eta ibadah anu 80 tahun cobi timbang jeung soca sabelah barang teh tadi timbang pagetua eta soca sabelah jeung ibadah anu 80 tahun anu teu pernah urang siang wengi ai timbang teh berat keneh soca anu sabelah daripada ibadah anu 80 komo urang mah geura mangga ibadah belang bentong kadang sholat kadang tara bujeng-bujeng sunah ngaparuga ge sok ditinggal bujeng-bujeng urang batina urang bahirna ge sok diting bujeng-bujeng urang nyaahan nya dedeuhan hukum masuk dibawa ka kangewa mohon kabelut teh urang masuk dicacana sok dicampur adukeun kadang-kadang urang masuk kitu mohon gitu
Masuk ibadah sakapeung kadang-kadang orang sok ninggalkeun. Padahal mah mana masuk aku yen eta teh ninggalkeun kewajiban. Paingan saya keterangan lamun aya hiji perkara coba cenah timbang. Jeung rasakeun. Lamun urang rek migawe kana eta pagawean, tapi eta teh cek keterangan mah nyaeta alus duanana. Ditimbang atuh teh berat kana hiji perkara. Teh eta teh cek sebagian keterangan kate subutkeun berat eta nu leuwih alus kudu dipiga ramah leuwih alus beunang anu hampa sak eta bijilna tina hawa nafsu. Kumaha sakitu urang sadaya kade kadang-kadang urang mah karek urang contokna punten ieu teh urang mah bisa bismillah teh asapang bisa na bismillah. Alhamdulillah repang asapang bisa alhamdulillah. Jadi urang teh kade urang bisi kadituna sebutkeun riya ujub takabur kade bisi kitu. Bahkan cek sebagian keterangan mah ibu lamun urang lisana awon sakabeh nyaeta jasad urang ruh urang giring ceuri. Itu Syekh Imam Kusairi gitu saurna ceri bila mana nyaeta jiwaraga dipake urang dosa nyaeta giring ceri malaikat giring ceri. Naon margina sabab digelarkeun kalam dunya teh nu salarasan mah lain bade doraka, lain bade maksiat, lain bade urang contona punten kadang-kadang urang masuk lalawora kana ibadah. Urang paken kudu ibadah. Tah di dieu maksudna anu nembe fa innaha la ta'mal absar. Saestuna urang sadaya ningal mah ningal bring jalmi anu tolabul ilmi kaciri. Bring nyaeta jalmi anu bade nyaeta berjamaah katinggal ku urang. Bring ka pasar ka pasir ka mana bae katinggal ku urang sabab urang henteu lolong kaciri la takmal absar henteu lolong paningalina mah henteu walakin takmal qulub ngan tatapina eta jalma teh geuning lolong naha hate. Data saudara di pengen cek sebagiannya sok aya dina pribahasa kadang-kadang nyaeta tongtonan jadi tungtunan, kadang-kadang tongtonan jadi tungtunan teu diajak oge nyata hideung sora mohon teu diajak oge hideung sorangan padahal mah eta teh tontonan tapi kadang-kadang jadi tungtunan. Tapi tungtunan jadi tontonan diajak oge kadang-kadang jadi ditonton cuma ukur kaciri tah nu kitu teh dilebetkeun nyaeta lolongna naon? Lolongna hate. Kaciri mah kaciri sugan dina mana teh aya dina kareteg mana aya contohna itu batur salat cek dina hate teh abdi meuni hoyong salat tuh batur mah tolabul ilmi abdi mah meuni hoyong tolabul cek dina hate berarti eta mah henteu lo ieu mah cuma ukur kaciri we kulahiriahna wungkul tah kade eta teh cek Allah teh nu kitu lolongna hate lain lolongna kaciri naon kitu urang dohiriah nama henteu ningal lahiriahna lain tapi di dieu lolongna ati urang geramana punten dina saat anu ayeuna subhanallah tabarakallah kadang-kadang urang aya karisi karepan aya taya aya kasieun teh aya sugana aya kasieun buru-buru urang nyaeta ngedeukeutkeun deuri ka Gusti Allah keun we ibadah ngalanguan sieun ge sebagian mah aya
wa huwa ya'budullaha ala isabilil khauf hartina ibadah teh ku jalan urang sieun urang teu meunang ridho Gusti Allah, urang sieun kenging siksa Gusti eta ku jalan sieun nya ngajalankeun syariat. Ikhtiar kasab nyaeta talabul ilmi, salat, lain hungkul anu fardu sunat sok dijalankeun, dikir, urang tasbih, tahmid, tahlil, urang taubat, istighfar ka Gusti Allah. Ta eta teh urang sieun ngan ngajalankeun syariat urang teh. Henteu di mana cek sebagian katerangan ibu aya golongan disebutkeun golongan Jabariyah. Ai hartina Jabariyah teh hartina Jabariyah itu paksaan. Jadi sakabeh pagawean abdi eta cek manehanana mah dipaksa ku Gusti Allah. Dipaksa ku Gusti Allah. Cek manehanana mah ku golongan Jabariyah mah kitu. Tah, saha ieu pendirina golongan Jabariyah? Nyaeta Jaham bin Sofwan. Cek manehanana mah ngabogaan intikan. Jadi sakabeh pagawean eta teh dipaksa ku Gusti Allah, jeung urang mah henteu daya henteu upaya, jeung urang mah henteu bisa ikhtiar kasab. Da cek manehna mah kabehana ge eta dipaksa ku Gusti. Lamun dicontohkeun mah contona lamun dicontohkeun saperti urang ngapungkeun bulu hayam katebak ai di mana eta bulu hayam merang-rangna apa teu jelas. Sapertos urang ngalungkeun rokrak nyaeta kana ombak bieu di mana eta cicingna. Kumaha sakitu kade urang. Bisi mah bisi sok aya geuning. Aya sapertosna wartos nyaeta kadang-kadang lamun ayeuna hiji jalmi contohna boga lahan, lamun eta lahan teh kadatangan ku hiji barang anu batu cek manehna mah ngeusumping kana eta lahan da eta mah milik ku urang kitu. Aya nu kitu, aya nu kitu. Sabartosna ibu teh nyaeta teu gungsi ngukut hayam, atin teh torojol teh eta hayam ka buruan urang ditewak dipencit cek ibu teh ieu mah da geus milik ku da dina tempat-tempat urang. Aya nu kitu teh saperti nyaeta golongan Jabariyah. Nah cenah golongan Jabariyah mah nepi ngabogaan itikadna nyaeta lamun ninggalkeun salat henteu naon-naon cek manehna. Nah cenah apa eta mah cek manehna mah kabeh pagawean eta dikeresakeun ku Gusti Allah. Sigan benernya, sigan bener-bener mana we muatan urang sakabeh pagawean abdi eta nyaeta dikeresakeun ku Gusti. Cek manehanana ge nyaeta lamun urang ninggalkeun salat berarti dikeresakeun ku Gusti Allah. Cek manehanana cek manehanana ibu pulang paling henteu naon puapau cuka cokot rupa grampok deh cek manehanana mah henteu naon mana aya Pak Ketua di daerah lain di dieu tapi daerah kene ngan pasisian aya jalmi nyaeta ngadamal ieu mah aya anu gaduhna didamal we eta cabe cek manehana da ieu kabehana ge anu Gusti Allah didamal agar naon agar infak dipatuh mah kitu ibu. Infak melaan nyaeta ngala cabe anu batur da cek manehna mah ieu teh kabehanana anu Gusti di Allah. Mana kade ibu bisi urang pan kitu. Ani golongan Jabariyah mah cek manehanana yen nyaeta surga teh moalang langgeng, neraka moalang langgeng. Nyaeta cek manehana mah urang di akhirat moal ningali ka Gusti Allah.
cek manehanana Al-Qur'an teh eta makhluk. Tah gitu. Sabab eta ciptaan Gusti cek manehna mah makhluk. Tah eta teh nyata kaluar tina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan urang mah nyaeta sakabeh perkara eta memang urang teu daya henteu upah ngan wajib urang ikhtiar jeung kasab. Ngan eta henteu ngajadikeun ngadatakeun taksir hartina wajib ikhtiarna ngan anu nangtukeunana Gusti al-insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru. Urang mah cuma ikhtiar, cuma urang nyareat, cuma urang kasab, Allah anu nangtukeunana hasil. Jadi hasilna teh hasil eta nyangakeun ka Gusti. Ari jabariah mah henteu daya, henteu upaya jeung teu bisa nyaeta ikhtiar kasab. Benten apa gitu? Mana kade urang itu mana cek sebagian mah eta golongan Jabariyah teh kaluar tina akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mana aya anu suka cokot cek manehanana mah eta anu Gusti Allah. Aya nguping Bu. Ada nguping teh. Hiji golongan mencet nyaeta hayam anu bakur dan geus dugi karena patempatan manehan cek manehanna mah eta anu manehanana sabab geus di tempat manehanana. Kade eta teh sapertos golongan Jabariyah gitu. Dan eta mah diantara golongan contohna punten ieu teh eta teh anu sok infak kayak infak wajib. Kade urang untuk kudu dibahas pasti atau sararang eta. Kade urang eta keluar tina akidah urang. Urang nyuhunkeun ka Gusti Allah ditetepkeun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah. Gitu. Teraskeun. Cek sebagian keterangan geuning urang teh lain teu ningal, lain urang teu bisa urang ningal katempo ku soca mah, tapi anu maksud lolong mah nyata lolong manahna nyata walakin takmal qulub ngan tatapina geuning eta teh lolongna lolong hate allati anu fis sudur anu aya dina jero mana. Jadi dina jero mana urang teh geuning lamun urang cuma ningal we hungkul ku lahiriahna tapi teu prak jeung migawena eta teh dihukuman lolongna hate. Bila mana lolongna hate cek sebagian keterangan bila mana beres hate bakal beres sakabeh amalna tuh. Bila mana ruksak hatena bakal ruksak sakabeh amalna. Kumari sakitu anu peryogi pisan ku urang anu kudu dimulai pisan nyaeta manah urang. Sabab jiwa raga cek sebagian mah lamun eta manah kaya-kaya eta manah teh di urang mah seperti presiden anu marentah karena masyarakat nak marentah karena jiwa raga cek sebagian gitu sing sahaja mah anu beres atina bakal beres sakabeh amalna. Bila mana ruksak atina bakal ruksak sakabeh amal. Kumagi sakitu perigi pisan eta urang ati dimulai artina diusahkeun ulah tiba kana lolong hartina poek atina bila mana jalma anu poek bujeng atina lamun poek di alam dunya bakal kumaha lumpangna kade gitu tulis gitu mudah-mudahan we gitu nya ya di gitu mudah-mudahan kurang sadaya tapakuran ieu aya nyaeta sajalma anu lolong
di alam dunia ge bakal lolong di akhirat. Hartina bila mana di dunia cuma ukur ningali unggul teu migawe prak migawena. Hartina teh daek ibadah ka Gusti Allah ta eta jalma kaya-kaya anu lolong kitu. Tah kitu teh cuma ningali mah lolong disebutkeun lolong hatena. Tah nyuhunkeun ka Gusti Allah, Allahumma nawwir qulubana. Mugi-mugi Allah nyaangan kana hate urang sadayana dicaangkeun. Padahal mah hate teh eusina sebagian teh ruh. Ai ruh nyaeta nu sok marentah kana ka saya. Jadi ruh mah teu pernah marentah kana kaawona. Sesuai nyata pengakuan di alam arwahna qalu bala syahidna. Kurang sakitu urang sadaya bila mana urang contona ninggalkeun kana kewajiban ari wajib teh bila mana dipidamel menang ganjaran, bila mana ditinggalkeun menang siksaan. Diganjar pedah dipidamel, disiksa pedah ditinggalkeun. Ta eta disebutkeun wajib atawa fardu. Tah urang teh kitu. Kumaha sakitu urang kudu taliti hati-hati diri urang teh geuning tong jauh-jauh lah. Urang teh man aropa nafsahu faqad aropa robbahu. Sajalman apal ka dirina bakal apal ka Gusti na. Wa man aropa robbahu faqad aropa jahilan nafsahu. Sing sahaja anu apal ka Gusti na bakal rasa naon bodoh diri pribadi, jahilan nafsu. Jadi rasa bodoh henteu aya naon bisa teh dipisahkeun ku Gusti Allah. Tah kumaha sakitu urang sadaya memulai atuh diri urang bilih urang mincak hiji jalan anu matak madorot kana diri urang. Apa urang teh hayang bagja dunya bagja akhirat, hayang salamat dunya salamat akhirat. Nyata berarti urang kudu siap kasab ikhtiar sareat nya kitu. Urang sadaya ku ngajalankeun ieu kewajiban mudah-mudahan salah siri dijadikeun abdina Allah anu taat ka Allah ka Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sakitu kapitur, mudah-mudahan aya mampasampaiana khusus kaum muslimin anu ngomong kasadayana sarta ieu acara ditutup urang ngadoa heula ka Gusti Allah secara singkat bae. Allahumma shalli ala bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina wa Muhammad wa ala sallallahu wa ala alihi wa sahabati Rasulillah amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bisalamati wa afiyati fid wa dunya wa akhirah. Hawaiji wa hawaiji dunya wa akhirah. Wa bi tawsihi rizqi wasi'an wa bi aisri umuri la mahsurina wa bi askhiri qulubi khalqika ajma'in. Minadini wa insi ala mahabbati wa mahabbati wa bidatin balai wa bidatin balai wa bidatin balai wal fitani khususnya di akhir zamani di akhir Taurat wal Injil wal Zabur wal Qur'an Nabi Muhammad wa kitab Al-Fatihah.
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma la ilaha illa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong ridho illahi ta'ala. Al-Fatihah. Rabbil syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.